Dinten ayeuna hayu urang ngolek cau, dikawitan heula ku nagogeun heula citel, teras cai, teras ditambih deui gula beureum sareng gula bodas, ari abi mah nya sok gula nah teh ti payun sateu acan ngagolak supados engkeun teh tos ngagolak teh janten si gulana teh tos lempur, tos mencair atunya kitu. Tah tos kitu mah tos ngagolak teras we abreskeun si cauna teh tah ieu teh cauna henteu cau hungkul. Aya sareng nangka oge soalna ieu teh aya nu nga-request hayang dinangkaan. Terus santenna oge henteu ku santen nu diperes ieu mah ku kalapa anu ngora nya. Janten disarengkeun we si kalapana teh kana kolakna teh henteu diperes heula da soalna kan kalapana ngora. Terus urang ieu we urangna naon teh namina teh nganyayur haseum tanya. Tah ieu mah abi mah sayur haseumna ge nya henteu ku bumbu anu direkuh atanapi di blender kitu nya ieu mah sayur haseum bening. Tah ieu geuninganan kolakna tos asak wae kantun di wadahan tuk kieu nya. Urang niiskeun heula kanggo tuangeun ayeuna nya. Tah tos kieu mah dikipas heula we nya. Kantun ngantosan hiji deui nya sayur haseum tah ieu nu acan asak.